Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra tepang dangu deui sareng Mang Barna. Alhamdulillah Mang dina kaayaan sehat atau mugi wae mitra dangu ge sami pada sehatna. Mitra urang neraskeun hanca garapan dongeng Mang Barna nu katunda carios kalayan judul Samagaha di Cempala karangan Ki Leksa. Urang teraskeun deui hanca nu katuna. Upami teu lepat hanca nu katuna teh parantos dugi ka di perjalanan guk-gok tepung jeung rahayat nagri Cempala. Malah lain hiji lain dua ponggawa nagara Cempala nu amprok di jalan ditanya gitu ditaremalan ngaberung lempang muru ka medan perang kawas anu teu sabar hayang geraprak ngadu jajaten. Pami telepat dugi kadinya nya mitra kumaha terasna mangga urang sami-sami lajengkeun deui wae. Sok kaparayun sadayana. Mitra kaum dangu Nya akhirna jog anyog ka Tegal Simet. Hiji Tegal Jukut paranti ngangon ingon-ingon. Nya kaya ning doma jeung sapi atawa kebo pangulinan budak leutik. Sabab tempatna negra lempar jeung hawana seger. Sabab betaneun eta Tegal ngadingding leuweung hideung garadegan. Hop, anu ni dia oi. Ceuk Ki Gunali ka pasukanana. Reg sararea eureun. Terus mariksa pakarangna bisi aya anu kurang mernah, bisi kurang saged. Dengekeun geus sararea urang mah sakadar megat anu rek narajang. Jadi teu kudu nemongan. Leuwih hade urang nyumput heula dinu buni. Tapi kade sing awas mata. Di mana musuh datang, kudu siaga. Tuh aya rungkun saliara, rungkun manyah, pek milih anu mernah. Cek Ki Gunali bari nunjuk kana rungkun-rungkun anu pating runggunuk. Da memang loba rungkun manyah, kaso, saliara jeung nu sejena. Ari Tegal Simet teh kawilang lega. Mun diukur ku hektar moal kurang ti 4 hektar. Tanahna dengdek ngulon. Di tengahna legok aya rungkun ting jarumpluk. Jukutna kanal harejo. Mata karesepkeun pikeun sasatoan mah. Nya harita balad Ki Brajageni teu laloba omong. Kabeh ge nurut kana omongan Ki Gunali anu diangkat jadi hulu balang ku Brajageni. Tuluy rumput buni tapi awas kaunggah tempat. Mun musuh datang teh mah bakal kanyahoan. Jep jembling jika teu aya prajurit. Malah manuk ting kaleper hiber cangkurileung recet patemalan bari maracokan buah saliara. Manuk kerak ting kaleper ting ara colog dina jukut ngudag-ngudag cimet. Ari Brajageni ngarti deui manehna mah ngantepi ka sisi Tegal. Kuda we dicangcang dina tangkal anu gede nguyupuk iuh dihanapna jukut manikanel. Atuh kuda teh bisa eureun bari nyatuan. Brajageni sorangan naik kana tangkal gek diuk dina dahan kai. Man anu nangdang perang deh can kadeuleu cugang irungna nanya arek wani ngayonan si Brajageni. Moal anu mampu ngarubuhkeun ka aing moal. Ceuk Brajageni ngomong sorangan. Panon poe ngarayap beuki kaluhur, panasna beuki karasa moreret.
tapi tematak harudang bayung yang dahawa gunung karasa seger, angin litik ngahiliwir, pamandangan pulung-plong asa bertah, jeung mata koas moal bosen najan sapoe jeput oge. Nya dina kaayaan kitu, kaleren Tegal Simet aya nu ngalet ngabanalet ngemat-ngemat nyatang pinang. Kadia sireum dina batu pupucuk alitan mawa umul-umul beureum. Tarompet ngeak tamurna nuruktuk nandakeun yen pasukan perang anu kuat jeung loba baladna. Pangheulana Kalabiru dikawal kencak katuhu ku dua panakawan pilihan tarumpak kuda gagah naker. Ngagubrag ka Tegal Simet, Tegal Jukut anu lega paranti pangangonan ingon-ingon. Temal mangsarpan bari nunyuk, eureunkeun tatabehan ulah gandeng supaya musuh teu nyahoeun kana. Cek Kalabiru deui atuh terus mangsarpan ngacungkeun tumak. Jep tatabehan teh jembe nu ngaromong oge eureun, nu kadenge iwati rarenghapna napas jeung tinggal bligna dampal suku. Aleutan wadia balad liwung manuk beuki deukeut ka Tegal Simet, anu akhirna jog anyog kanu dituju. Plong tetenyoan teh ngemplong caraang, sabab di Tegal eueuh tatangkalan anu jangkung. Ukur tangkal malaka atawa tangkal jengkol hiji-hijieun kitu ge henteu galede. Reg atuh Kalabiru teh eureun alutan prajurit ge eureun. Kalabiru mureleng ka sabudeureun Tegal dititenan ku panon anu seukeut, dibarung ku pirasat anu kuat. Cakakak Kalabiru seuri, hahaha, kaula ngameuh musuh teu jauh ti ieu tempat. Hayo reureuh heula, lamun perlu buka timal montong wakader perang, sabab urang tas leumpang jauh. Ceuk Kalabiru bari turun tina kuda, diturutan ku pangawalna. Gero atuh mangsarpan, kanca-kanca reureuh heula sakedeung, prak kukumpul tanaga, bisi rek barang dahar heula hengkop kadinya. Tadi teh lain aya nu mawa sangrai tarasi, sok kadinya jeung sangrai tarasi geunah sangunah haneut mah euy. Sakedeung deui bakal datang musuh, sarta perang bakal dimimitian. Ceuk mangsarpan ka sararea, saeutik ge teu sieun teu keueung. Najan yang hareupan perang ge tetep tenang. Geus asak badami yen teu kuat mah lumpat wae, moal maksakeun sosoroh kojor. Helah kade poho papacakulanya, mun musuhna leuleus poderan tumpes kabeh, mun teu kuat mah ngunuh we, bikeun ka batur anu bedas. Ceuk kubu Bagus Ria harewosan bojong ngabejaan deui ka anak buahna. Sararea seuri mere isyarat yen geus ngarti kana maksud ku Bagus Ria. Saenggeus rada lila reureuhna, sarta kesang geus tuhur, tanaga geus pulih deui, Kalabiru marentahkeun ka salah saurang prajurit pikeun nangtukeun banera beureum sing luhur, mere tangara ka musuh. Yen prajurit liwung manuk geus siap pikeun yang hareupan perang. Teu talangke hiji prajurit naik kana tangkal malaka, banera ditalian kana dahan, adu luhur sarta kekelebetan katebak angin kaciri ti kajauhan.
Saha nu alus sorana sok tangtang urang Cempala teh euy. Sina maju kabeh. Urang ngamimitian perang gitu. Campuhkeun we sakalian. Ceuk Kalabiru kasakabeh baladna. Jung aya nu nangtung bari ngacung. Hiji prajurit jangkung badag, kumisna baplang godegna rabok awakna seseg. Saha ngaran maneh godeg? Cek Kalabiru. Sumun rencangan ngalani abdi jadi si godeg. Cek prajurit nu godegan. Halus. Pek tangtang urang Cempala. Sena bijil ka dieu. Sok. Gabu timbalan. Sumangga Gusti. Mitra kaum dangu Ki Godeg misah tina riungan. Tarekel naik kana tangkal jamu mede tepi ka puncerna nangtung dina dahan anu nyagak. Gero ngagorowok tarik sorana ka bawa angin. Aja balad Cempala. Munya lalaki-langit. Lalanang jagat. Gagah sakti mandraguna. Kiap ka dieu geura ayonan kaula. Yo, balad liwung manuk geus datang. Mondong halis wae. Bisi ngadahdir. Mondong dari wae bisi akaran. Munya aya wawanen. Telebar ku nyawa. Yap, geura maju. Mondong hiji-hiji, mondong dua-dua. Pajukeun kabeh sanagara. Moal burung ditadah ku kaula dibaheum kabeh jeung bajuna. Kitu ceuk Ki Godeg. Nyaan sorana tarik. Kadenge kasakuliah Tegal Simeut. Geus kitu Ki Godeg alak ilik kasakuliah Tegal Simeut. Susuganan aya anu datang. Keur kitu ger balad Kalabiru surak ayeuh-ayeuhan. Ngahaja ganeng ngarah kadenge ku musuh. Kacaturkeun anak buah Braja Geni. Utamana Ki Gunali ngaheab panas hatena. Sabab ditangtang ku urang liwung manuk. Ki Gunali kekerot bakat ku amek. Tapi can bijil tina panyumputanana. Kurang ajar. Anggap enteng ka aing samarukna aing rek sieun gitu. Tong boro ukur ratusan 1000 salaksa dihakan atah-atah ku aing mah. Ceuk Ki Gunali bari kakerot jung nangtung terus mencerong kana banera anu ngerebet beureum. Banera panangtang perang. Nenyo Ki Gunali nangtung. Anak buahna taki-taki kabeh geus siaga. Geus garetek ara teu leungeun hayang geurah maju ka medan perang. Padahal geus kanyahoan musuh teh lobana sababaraha kali tikel tina jumlah balad Braja Geni. Kumaha Gunali? Lain hayuh jawab geunya. Alah, teu kudu dijawab ku sungut hayuh. Maju kabeh. Ceuk Ki Gunali ka Dori. Bari ngacungkeun pedangna. Korosak pucunghul bari jieu tina panyumputanana. Tekung silila geus rajeg dinu negla ting bedega nulak cangkeng. Kabeh ge mureleng ka pasukan Kalabiru nu ngagimbung pagulung-gulung. Cakaka Ki Gunali seuri. Tanona melong kagunukan musuh katenya ku Ki Gunali mah musuh tengan saeutik. Najan loba jiga sireum sakali ngarames ge parajet. Hahaha. Ayo maju Mang Dori, Jahli, Suja. Ayo maju. Ceuk Ki Gunali. Atuh bring laleumpang gancang ting jali gerah mapaglawan. Kadenyo ku balad Kalabiru ger surak ayeuh-ayeuhan. Aya anu keprok, aya anu emprak bunga. Nenyo musuh geus datang deh.
hehehe ada yang guys nungguan tuh gening bading kurumuy tinagunukan runta boleh gue cucurut purah ngahakanan tai kodok hehehe cek Kalabiru ngomong sangeunah nama panas hate musuh setan alas ngahina teu make wates ya muning cek Ki Gunali bari manjangan lengkahna anak buahna nya kitu pada hayang pangheulana Kalabiru gugupai nangtung bari molotot ka musuh anu beuki deukeut barang geus deukeut anggangna ukur 4 tumak reg Ki Gunali eureun anak buahna ge eureun ngajajar bari nulak cangkeng panona pating buncelik molototan tapi dibales ku urang libung manuk kuno pating serenge malah aya anu ngancunan aya anu ngajebian aya oge anu seuri tapi ngoa Ki Gunali muraleng ka Kalabiru ana breh lenyap hatena ngalenyap jajantungna ngadadak ratu tutunggulan dampal suku asa teu napak sabab ayeuna kakara inget kadua jalma nu maehan babaturanana nyatana si Sahyam tea nu dibalangkeun ku Kalabiru tepi kapae anak buah Ki Gunali ting pedengkreng nunggu parentah samarukna Ki Gunali teh ngadu pangabaran jeung musuh teu nyaraho yen Ki Gunali mah hatena seber nenyo Kalabiru nu bangun gagah kakuatanana lir gunung cadas anu teuas hahaha geuning sia hirup keneh hehehe paingan kumaha ning hareuyan ka aing sia da geuning sia teh si Gunali marukan aing rek sieun ku sia eueuh keur aing mah syukur sia datang rek talu ka aing lain rek ngahiji jeung aing rek join jeung aing euy rek jadi CS ceuk Kalabiru bari mureleng ka Ki Gunali horeng manehna ge ingeteun keneh sarta apal kana ngaranna da kungsi nanyakeun ka si Demplon tukang warung teh ari Ki Gunali beuki reuwas ngadenge kitu teh da sidik yen Kalabiru ge apaleun keneh ka manehna tapi teu nemongkeun semu najan hatena seber ge jebe sia setan aing mah memang hajar tanggal ieu geus lila hayang tepung jeung Andika sok ayeuna urang ngayakeun bali hitungan sabab aing jeung sia boga perhitungan nyawa utang getih bayar getih utang pati bayar nyawa ngajejeleh ke aing dijejeleh deui ku aing sok sia anak buah aing modal ku sia ayeuna kudu dibayar ku jawa sia dituga janga deuleu ku aing ceuk Ki Gunali bari pepeta mun nya mah bisa nah atuh sia teu ti bareto tapi teu naon-naon sok maju sia ceuk Kalabiru tapi eta Ki Gunali teh kada teu wani sanyana mah teu wani ngan mung nganyahoan ku anak buahna jeung era we ku braja geni manehna meunang akal ret ka anak buahna tetela kabeh geus siaga gelo ngagorowok mere komando hei dok maju badaran kabeh baban ku pedang ulah sieun ulah keung lajan lobana ribuan leuleus kabeh ge sarua jeung daun talus cacar bolangkeun kadinya ayo tong sieun ceuk Ki Gunali atuh cek anak buahna ge nemongkeun wawanen maju cileng-cileng laluncatan bari mesat pedangna mawa tumak nyirintil bari ngalalempeng tumak ka musuh nenyo anak buah Ki Gunali gitu
kala biru seri meningagak-gak. Manehna mah teu kudu ngomong, cukup ku ngulangkeun leungeun mere tanggara supaya maju. Breng puluhan prajurit maju mapagelawan, bari ting jorowok ting garro matak soak. Ger perang cambuh, sora pedang nu diadu ting balentrang tumak ditadah ku tameng parikat-rikat paheula-heulana rajang. Pedang keuna kana tameng ting garnyereng, nu dogong pating surudug nu ijen pating garro. Balad Braja Geni anu jumlahna kurang ti 50 teh ngayonan musuh nu aya ratusna. Nyapuguh karek gerge geus kawalahan, hiji dilawan ku 5. Mang Dori tepi ka bijil kesang tiis. Tanaga dikerahkeun kabeh, pedangna kokolebatan ka kenca kakatuhu. Sakapeung malik bari ngelok, sakapeung maju bari mabad suku musuh. Tapi musuh ting ara celeng ka pasimut. Akibatna panaraja ngakan angin ruksak awak sorang. Micinan tanaga tepuguh walikat karasa nyeri, angen sesek ti koro garing. Hah, maju sia jelek, jelek Braja Geni maju. Geus sabarat tahun sia digaji ku Braja Geni, ha? Sok bayar ayeuna ku nyawa sia. Ceuk salah saurang prajurit balad liwung manuk. Mantong loba bacot siak head. Yo aing yo Dori yo. Mamunur rajanya harupan salaksa oge. Yo, ayo naik Dori yo. Cek Bang Dori, syak nyabetkeun pedang ka hareup kalepat pelentrang bentrok jeung pedang musuh. Hius ti tukang aya nu nyabet lepos kulepak kurentel. Mang Dori ngalabuhkeun maneh bari babad suku musuh. Tapi cileng-cileng pating jaraul kaluhur, pedang ukur mapas angin. Korejat Mang Dori hudang deui. Tapi karek ge ajeg syak aya anu nyabet sukuna jeleng ngajaul plos. Pedang dihandap ngeplos tapi syak digigir aya de gubrag ngalabuhkeun maneh. Karek ge bru kana lemah geus kalepat digigir kurentel ngagereleng tapi cekuk walikatna aya nu najong cereng pedangna lesot barasat. Aya nu ngaburi nyai kana beungeut cahaya panon poe nyorot pedang anu seukeut serab berbawana jeung geus kitu kuduna kalangkang paeh geus nemongan tetenyoan geus teu normal. Nyaho-nyaho aya anu sing sireumeun dina pipi, ana dicabak baseuh rada cepel. Kuniang Mang Dori hudang, pikiranna geus teu waras, leungit rasa leungit akal. Nu ngagedur dina dada nangan hawa nafsu wungkul, beungitna boleger beureum, tapak pedang ngagedat tina tarang kana pipi kenca. Maju bangsat di paudaran saguaing. Keajeleng Mang Dori luncat narajang musuh anu keur ngekeuweuk tumak atuh ngeunaheun anu nubruk ditanean ku tumak anu seukeut. Plus teu bisa disingkahan deui. Gero Mang Dori ngagorowok panon buncelik sungut calawak dada katiir ku tumak beungeut boleger ku getih kulapes bru namru. Mitra dugi kahanteuna etanya Mang Dori ngagorowok panonna buncelik sungut calawak dada katiir ku tumak beungeut boleger ku getih kulapes bru namru dina taneuh di kasuran ku jukut anu empuk
nuges berem ka banyur ku getih Mang Dori. Ari prajurit Tliwung Manuk nuges hasil ngarubuhkeun Mang Dori, ngegel bibir bari nyabu tumak. Sret burial getihna bijil beuki juuh. Dada gudawang mata ketir. Nu limaan ting rarenghap red ka kenca red ka katuhu. Nu tarung sababaraha gunuk rata-rata hiji dilawan 5. Nu saimbang mah lila ngadu pakarang, ngadu karikatan jeung kapinteran dina ngulinkeun pakarang. Harita teh Jasman dilawan ku genepan. Kabeh nyarakal pedang musuhna teh. Jasman dikepung manehna ngarasa ripuh. Ngan untung boga ilmu weduk. Sababaraha kali kabeunangan suku jeung leungeun, malah iga jeung bujal mineng kabeunangan. Tapi teu teurak. Ayo, maju sia. Mana nu hayang modal pangheula, maju sia. Ceuk Jasman bari taki-taki. Syak, aya nu nyabet kana sukuna culung luncat los. Pedang teu milepas. Tapi kolepat ti gigir aya anu mabad teu kaburu kapiceun. Jekuk kana iga burung tapi berkah teu teurak pedang teh. Nu ngadekna bengong mundur deui bari hatena rada seber. Ayo maju deui sia. Cek Jasman beuki gede hate. Sabab badana teas teu teurak ku pedang musuh. Montong sobong sia aing teh sia najan sia gabeleg ilmu batu oge. Aing wani. Cek salah saurang prajurit Liwung Manuk. Kituna teh bari maju sarta ngaheumatkeun pedangna rek migas beuheung Jasman. Atuh maningal nyap Jasman teh. Manehna seber diserang beuheung malep ngeloplos. Pedang musuh teh milepas syak manehna malikna rajang. Cileng musuhna mundur. Sebrut ti tukang aya anu maju bari migas pepeuteuyan Jasman. Tapi diantep teh dipalire. Boga rasa yen moal teurak nyawe ngampul pedang teu teurak. Syak aya deui anu rek mapas puhu ceuli. Dibere ieu mah Jasman ngarenyag. Terus dongko nang tayungan sirah bisi beunang. Sabab apesna Ki Jasman mah apan semet beuheung ka luhur nya mitra. Nu ngoroyokna jengkel. Terus we maju babarengan ngamerg sakaligus. Pedang ting kolepat mata ketir Jasman paciweuh nakisan panarajang musuh. Nu ngarah kana sirah, nu kana beuteung jeung suku mah teu dipalire, najan bukbek ge da teu teurak-teurak. Jasman amek. Seak narajang ngababi buta, jekuk pedangna barang hakan. Salah saurang musuhna katigas bepeuteuyanana buntung tuak ngagero bari muringis. Terus mundur nyekelan leungeuna anu buntung. Baturna panas. Sebrut narajang ka Jasman ari Jasman keur meujeuhna ngababi buta. Narajang bebeakan atuh. Atuh jekuk deui pedangna ngahakan musuh keuna kana pingpingna. Burial getih prajurit teh ngocor tina pingping langsung namru gegerungan. Rubuh 2 jol 4 ngepung Jasman. Dikerepuk ku genepan mah Jasman ge riweuh atuh. Tanagana beuki leuseuh. Esa ngucur gagang pedang leueur kolepat aya anu ngolepat hareupeun tarangna. Lep Jasman ngelok hiung. Sora pedang ngaliwat luhureun sirah. Tapi seak deui digigir jekuk keuna kana puhu ceuli. Tolong. Jasman langsung ngagero kabeunangan sirahna mah. Kakoloyongan kawas nu salaton pedangna lesot. Rob prajurit Liwung Manuk teh ngaronom.
hayang paheula-heula migas beuheung. Tapi tekannya nyahoan. Seak aya nu narajang ki tukang bari sosoak matak ganeng. Sing horeng Ki Gunali. Teu tegaeun enjo Jasman pada ngarepuk teh. Modal siapa sat dicajak sia aing kabeh. Hai, modal. Gero prajurit anu kabeunangan ting koceak. Opatan rubuh sakaligus dibabad ku Ki Gunali. Tapi nu sejena teu cicingeun. Rob aya 8 sakaligus. Ki Gunali kawas nu edan. Ngulinkeun pedangna ka sabudeureun badana. Sakabeung muih kawas kolecer. Pedang musuh kababad pating belentrang, pating buicak kembang sinina. Jasman katurungan tetulus pada nyacag, tapi tetep kaancam bahaya. Sabab Ki Gunali nu tadi narek mawa Jasman nu tatu kalah dikepung manten ku musuh. Saro, rapatkeun euy, rapatkeun. Ki Gunali ngagorowo ka Sahro anu keur parebut umur begalan nyawa dikepung ku tujuhan. Sahro ngadenge kana omongan Ki Gunali. Atuh manehna ngarti sebrut nubruk musuh bari ngalengkah tepi ka 3 lengkah. Syak malik deui salengkah kitu jeung kitu we sababaraha kali. Pakalangan tarung pindah ngadeuketan ka Ki Gunali. Nu ngepung teu eureun terus nuturkeun musuhna. Sahro terus usaha satekah pola aya ngadeuketan Ki Gunali. Sakali gerak boga bati 2 lengkah sabab maju 3 lengkah ari mundur salengkah. 5 kali gerak ge geus boga 10 lengkah. Nu ngepung teu sadar yen manehna kabawa ku Sahro. Lila-lila geduk bujur prajurit adek jeung bujur baturna nu ngepung Ki Gunali 2 pakalangan ngahiji. Nenyo kitu Ki Gunali awas matana. Aya 2 musuh nu paadu tongong. Mun dibabad bisa rubuh 2 sakali ngadek. Gero atuh ngagorowok. Badar sia cocongok. Gajeleng seak nyabet nu duaan. Tetela teu nyalahan. 2 nana benang sakaligus ting koceak langsung namru. Brai aya lolongkrang. Gajeleng Ki Gunali luncat ka tengah pakalangan Sahro. Ayeuna jadi patongong-tongong. Teripuh teuing yang hareupan musuh teh. Sabab bisa silih talingakeun. Babad musuh aya rebut maneh. Keun di dieu ku aing. Cek Ki Gunali ka Sahro. Atuh Sahro teh asa ditunggu umur. Sabab saknyana tadi teh geus kawalahan. Tanaga ngurangan musuh kanal keneh. Batur, pondok kasar maju. Cek prajurit liwung manuk. Rob deui maju kepungan ngariut. Ki Gunali jeung Sahro dironom ku 13 musuh. Pakarangna campur. Aya anu tumak, aya anu pedang, ger deui silih ala nyawa. Silih intipati nyarada lila ieu mah saimang. Sabab najan dikepung ge bisa silih tang tayungan. Mitra kaum dangu di tempat sejen geus patulayah nu kasambut. Lolobana ti pihak Braja Geni. Sabab musuh teu saimbang lawan berat sabelah. Pihak Braja Geni hiji kalabiru 5. Nucan pangalaman mah teu lila tarungna teh. Ku sageprakan ge namru mandi getih. Mang Dori geus kari jenatna. Anak buahna nu sejen geus patulayah nu kuat keneh tarung kari 5an deui.
Ki Gunali jeung Sahro tiluan deui baraya Mangdori teh nyaso teh bisa lila perangna manehna boga akal tarungna mineng nyingkah batan maju malah mun teu dikepung mah geus hayang berwe lumpat tapi lila-lila mah beak tanaga deui tungtungna nungtutan nu tilu teh hiji-hiji namru awak naraca tapak pedang jeung tumak palastra jadi tumal peperangan nya nupang paneurina teh Ki Gunali jeung Sahro diparek pakulasan jalma tapi can rubuh keneh wae malah geus aya duaan anu mundur sabab leungeunna kasabet pedang Ki Gunali Sarog nu sajen maju kitu jeung kitu we meunang sababaraha kali. Ki Gunali tanagana memang bedas. Jiga anu teu beak-beak. Sahro boga anelan teh awakna teu teurak ku pedang. Ngan mun aya nu narajang kana suku, sok tiba baranting nyalametkeun diri, da apesna dina suku apanan. Sedan mandang kagok. Sok maju sekalian dicacar sagu aing mah sekalian jeung sia Kalabiru. Ki Gunali sosoak seak mabad musuhna buliak musuh teh nyingrai da mung ari kasabet mah Sahro ge kitu pedangna dipuihkeun war seak mabad suku musuh atuh jelung-jeleng malunur tapi rob deui maju seak kana beuheung Sahro seak kana bitis gajeleng Sahro luncat plos nu nyabet bitis teh milepas rok aya seak deui nu sejen mata kriweuh akhirna ngahegak mani kesang Kalabiru jengkel nenyo kitu teh manor cenah cek Kalabiru atuh buriak anak buahna teh mundur paheula-heula da geus carape meureun atoh dititah mundur teh Ki Gunali atoh deui lantaran geus beak tanaga ari musuh ditarik ku pamingpinna Ki Gunali seuri bari nulak cangkeng napasna nahegak bari mureleng ka Kalabiru nama kayak dititah mundur Kalabiru kenaon make dicacing gitu mah euy geus we cenah ngeukepan pamajikanana cek Ki Gunali seuri mani ngagak-gak pantang samang sia aing mah nitah mundur teh lain ngagueleh tapi coba tada hayeuyeuh cek Kalabiru bari mere isyarat ka pasukan anu teu keneh nu can kabagean perang barang dibere isyarat bereng ratusan jampari ngahujanan Ki Gunali jeung Sahro nyapuguh atuh matak ngajenghok panon Ki Gunali buncelik jajantungna ratu geung lenyo hujan panah mah lat poho kana janji jeung poho kana kalalakian belecet lumpat ti babaranting bujurna mun ti buleud-buleud we bakat ku tarik Sahro ge nya kitu manehna ngacir nuturkeun Ki Gunali tapi hujan jamparing tapi manten cerep kana walikat jeung tongong ping-ping bitis bareunang atuh lumpatna limung gerok ngagorowok tolong cenah jarig jeug bru namru burusut jamparing museur ka manehna sabab sakur nu nyaka jamparing ngabidikna teh ka Sahro da ka Ki Gunali mah geus ngacir jauh cager harta mitra hanyakal kabujeng nengnong hatur nuhun kana perhatosanana insyaallah enjing tepang dangu deui billahi taufik wal hidayah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.